Assalamualaikum sampurasun. Urang pendak deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang neraskeun dongeng Nini Anteh jeung ucingna nu jadi panunggulan bagian katilu. Mangga golosor. Legenda Nini Anteh jeung ucingna di bulan bener-bener geus nerap di budaya rakyat Jawa Barat. Anehna teu pernah aya nu nanyakeun Nini Anteh teh daharna kumaha, pepelakanna di mana, ucingna aya sabaraha. Di bagian kedua kamari Nyi Anteh teu kahaja kapanggih jeung Pangeran Anantakusuma nu arek dicodokeun jeung Putri Endah Warni. Tapi kagelisan Nyi Anteh ngarobah pamandegan eta jajaka. Pangeran Anantakusuma malah susumpahan rek ngalakonan naon wae keur meunangkeun Nyi Anteh nu rek dieun ka majikan. Sababaraha poe ti harita di istana katingali aya kasibukan anu pohara beda ti sasari. Poe eta raja rek tetamungan ku Adipati Wetan dina raraga ngalamar Putri Endah Warni. Raja jeung ratu katingali gembira pisan ngabagiakeun pibesaneun nu datang jauh di jugjug anggang di teang. Kitu deui jeung Putri Endah Warni, pamenteunna katingali marahmai tanda hatena keur bungah. Manehna atoh Pangeran Anantakusuma anu rek dicodokeun ka manehna bener-bener gagah tur kasep. Adipati Wetan teu eleh gembirana narima panyambutan ti Raja Pakuan jeung permaisuriina. Manehna pok deui ngaturkeun nuhun ku panyambutan eta. Tapi beda jeung Pangeran Anantakusuma, manehna katempo teu pati sumanget ngahareupan eta acara. Manehna katempo ku jiwa kulantaran Putri Endah Warni geuning lain anu kamari kapanggih basa keur metikan kembang. Geus beres tamuna dibernahkeun, torojo pelayan-pelayan kaasup Nyi Anteh nyajagikeun susuguh keur para tamu. Geus beres eta Nyi Anteh unggul ke permaisuri raja. Mangga Gusti Ratu katuangan tamu parantos sayogi bari ngadongkokeun awakna tanda hormat. Hayu atuh marangga kasadayana disambil. Punten ieu teh mung saaya-aya saur permaisuri muka carita. Aduh hatur nuhun pisan, padahal sim kuring teh dongkap teu cingcing teu bawa, bales Adipati Wetan. Pangeran Anantakusuma anu tita tadi ngalamun reuas nempo wanoja anu meti kembang kamari si horeng teh ukur pelayan kerajaan. Panonna neuteub terus nepi ka Nyi Anteh asup deui ka tukang. Hate Pangeran Anantakusuma beuki dagdikduk bisa deui manggihan wanoja anu ti harita kokolebatan dina hatena. Manehna mikir kumaha carana kudu meunangkeun Nyi Anteh teh. Kajadian eta teu luput tina tetempoan Putri Endah Warni. Manehna ku jiwa pangeran anu diharapkeun bogoh ka manehna kalah leuwih merhatikeun awewe sejen anu tepatna palayan pribadina. Rei jadi ambek ka Nyi Anteh, manehna timbur pisan sabab gara-gara ningali Nyi Anteh Pangeran Anantakusuma jadi teu malire ka manehna. Sanggeus rengse ngajamu tamu, Nyi Anteh seperti biasa nyamperkeun ka Putri Endah Warni. Kumaha teh tos cacap kapanasaran teh hoyong pendak sareng picaregeun teu lepat geuning Gusti Ratu sareng Gusti Raja milih anjeunna mani gagah sareng kasep pisan deuk Nyi Anteh. Ngadenge omongan eta Putri Endah Warni kalah ka ambek. Hatena ngagedur kawas durukan di banjur minyak. Anteh timimiti ayeuna maneh ulah jadi palayan kuring deui. Kuring geus teu hayang deui nempo beungeut maneh. Ceuk Putri Endah Warni ngomong mani heuras. Anu biasana nyebut anjeun kulantaran ambak jadi nyebut maneh. Sadaya-daya abdi mah Gusti
upami kitu abdi bade angkat ayeuna keneh tapi Gusti kedah terang yen abdi teh teu pisan-pisan bade hianat ngarebut picara geun teh da teu babat teu banding kanggo abdi mah upami kitu punten pangdugikeun ka Gusti Raja sareng Gusti Ratu abdi ngaturkeun nuhun ka sadayana kasaean anu tos dipasihkeun ka abdi sareng nyuhunkeun dihapunten teu tiasa mendakan heula. Geus kitu koloyong nya anteh ka kamarna rek meresan baju anu rek dibawa. Kapalayan sejen nya anteh omat-omatan kudu ngajaga tuan putri sahade-hadena. Basa ditanya ku pelayan, kunaon maehna indit, maehna ukur ngomong hayang ngalongok nini akina anu saumur-umur can pernah ditempo. Anteh susulumputan kaluar ti istana meh teu katempoeun kudu ngajaraga. Sanyana maehna bingung kudu ka mana anu dituju da kahirupan di luar istana oge teu nyaho. Salila keketajepan kaluar ti luar istana maehna mikir kudu indit ka mana. Geus karasa rada jauh ti istana nyi anteh eureun heula di handapeun tangkal kiara di sisi jalan. Cipanonna ngaradak ngembeng ras kana nasib anu teu mais teu meulem disangka ngarebut pijodoeun Putri Endah Warni anu nepikeun ka manehna diusir. Naha atuh Gusti abdi teh dipendakeun sareng Pangeran Anantakusuma ari ukur matak diusir mah gerentos hatena bari ngadoa kanu kawasa. Sakieu heula nya dongengna ke diteraskeun deui ka edisi kanu kaopat.